A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang Asmaul Husna dina Al-Qur'anul Karim. Salah sahijina ieu ayat lain aya man tad'u falahul asmaul husna. Salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna walillahil asmaul husna. Tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus. Sabaraha ngaran anu bagus? Sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan-kakurangan eta adalah asma Allah. Ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min. Terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mah mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gerege Asmaul Husna, Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna ke aya sabaraha. Mun pas ka dinya tangawirina ka dinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus teh mah ulah hese-hese, muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Ar-Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh Saleh geus bae ngawirina ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya Sholih ya Abdi ya Sholih ya Abdi ya Sholih ya Abdi. Tuh kan. Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung dek kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Nah, ya ulah. Eta hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu enggak be, ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2 20 jeung 2 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10 220 bara. Terpercaya ingon sih mah. Sebenarnya tahayo sama. Tuh, coba kode kan? Berarti 220 12 kumaha sih? Kak 2, kap 2. Udah 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah, boleh sih ngomong. Tahu berapa itu 32. Teangan orang Asmaul Husna. Tok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke.
set akurkeun ka dinya tah engke wirida ka dinya tereh kira-kira urang ngaran urang segitu set segitu terus dihitungan ku ulama kabeh set ujung sakea ngaran ieu set sakea wirina eta urang ieu mun urang ngawirina akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah wah ujian bisa hiber urang dihandap manuk di luhur hiber hikmat tapi eta bagus hikmatnya bagus sama kos gitu mah jangan wiridan sehari-hari urang dibaca Asmaul Husna cek di dina ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepenuhan ayo gara fad'uhu samuh biha sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam urang mana versi Gopur ya Gopur ya Gopur supaya sugi ya Ghani ya Ghani ya Ghani kata rata hayang sugi berarti kan ya Ghani ya Ghani ya Ghani urang hayang fakir ya fakir ya fakir ya fakir al fakir wal ghani itu ngaran Allah ya Ghani ya Ghani ya Ghani ya fakiru ya fakiru asap gerage mana urang nu resepna ya sabur ya sabur ya sabur ya daru ya nafi mana nu resep sok sebut Masya Allah ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu bagus sama emang lamun lain gitu nu ngadengena orang Jakarta ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku lalu daripada ya kayumu ya kayumu ya kayumu ya kayumu masa kayumu mending kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku tolol jangan numerena ini masa ya kayumu udah ya kayuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon sarua saya tanu bogana oh renganan boga materialnya nana baik tengah saya nggak beda ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku blon kabehan tidak ya kayumu tuh orang Jakarta mah kan tuh ya kayumu ya kayumu ya jadi mentak mere wiridan teh menan gara-gara makrotna kudu jelas ya kayumu ya kayumu ya mun enggak di kadengena ya kayumu menyana ge ya kayumu oh ya kayumu iya ieu diganti ku Jakarta ya kayumu ya kayumu ya kayumu ngapain kayumu kayumu mending kayuku kayuku ya kayuku ya kayuku aduh Gusti Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha sebut ku urang nu urang resep nu mana mun hayang diutang dihitung pas loba kitab aya kitab Asmaul Husna geus aya kitabna jadi di dinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana Masya Allah mustajabu da'wat gitu eta urusan hikmah wallahu a'lam.